Kasadayana jamaah pados engal kempel ye pangaosan urang di kawitan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baiti sumul kiram al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lamma ila ruhi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa jami'u usuli wa furu'i wa dzurriyyatihim. Nas'aluka Allahumma an tanfa'na bimujizatihim. Thumma ila arwahil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa la baqiyati sahabati ajma'in radhiyallahu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lamma ila arwahi kulli waliyyi wa waliyatin min masyarikil ardi ila maghribiha bi barriha wa barriha min yaminiha ila shimaliha wa jami'u usuli wa furu'i wa dzurriyyatihim wa ususan ila arwahi sultanul awliya'i kutubi rabbani wal ghusi su'adani sadina syabil qad wa jami'u usuli wa furu'i wa dzurriyyatihim wa silsilatihim. Nas'aluka Allahumma an tanfa'ana bi karamatihimul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
الضالين ثم إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأمامنا وعماتنا وأخوانا وأخواتنا وجميع شؤونهم وفروعهم وذريتهم غفر الله ذنوبهم ورحمهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألا ليكون خصوصا إلى أرواح شيخنا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن pasir nangka dinten tadi anjeunna dipunut kudu masuci mulih ka jati mulang ka asal dorong kulawargina nu di kantun mudah-mudahan sing salobar oge sing saroleh alfana boh urusan duniawi boh urusan ukhrawi muga-muga ku Allah diijabah. Tukang tani pakasaban masing-masing asal kasab dina jalan anu halal. Muga-muga ku Allah dikabar dibasian kaberkahan kasab. Pala putrana anu nuju nyaluper ilmu di mana bae. Muga-muga aranjeunna ku Allah didamel jalmi-jalmi anu saroleh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Alaman tabaraha halaman 28.
Bismillahirrahmanirrahim. Ari zat Allah Ta'ala Maha Agung Allah eta laesa moal hak eta bimahjubin anu dihalang ti anjeun wa innamal mahjuba jeung pastina ari anu dihijab dihalang eta anta anjeun dihalang anin nadri tina ningali napanon ati ilaihi ka Allah id karana lao hajaba lamun ngahalang hu ka Allah naon syai'un perkara lasataro yakin nutufan hu ka Allah naon ma perkara hajaba anu ngahalang mahu ka Allah walau kana jeung lamun bukti lahu pikeun Allah naon satirun anu nutufan lakana tang tubukti lakana tang tubukti liwujudihi pikeun wujudna zat Allah naon hasirun anu ngabatas wa kullu hasirin ari sakur anu ngabatas lisain kana hiji perkara bahwa maka ari kullu hasirin lahu kana eta eta kohirun anu maksa wa huwa ari Allah eta al-qahiru zat anu maksa paoko ibadihi saluhureun pirang-pirang abdina Allah Bismillahirrahmanirrahim.
dina makalah atanapi dina kata-kata hikmah anu ieu nyarioskeun mustahilna zat Allah aya nu ngahalang. Para hadirin, Allah teh zat anu maha uninga, zat anu maha ngadangu, zat anu maha ningali, uninga kana sakabeh makhluk. Da anjeunna nu ngadamel tina asal eueuh jeleg ngajadi aya, yujidu wa yuzimu. Zat Allah teh nu ngayakeun sakabeh makhluk jeung nu ngeuweuhkeun sakabeh makhluk. Makhluk kabeh dijieun ku Allah. Allah al-Khaliq zat nu ngadamel, salian Allah makhluk anu dijieun. Moal tiasa aya ngaran-ngaran makhluk upama eueuh Khaliq anu naon, anu nyieun. Jadi mustahil zat Allah aya nu ngahijab, aya nu ngahalang. Al-haqqu laisa bimahjubin. Zat Allah moal dihijab, tegesna moal aya hiji perkara nu ngahalang ka zat Allah sehingga Allah teu uninga ka makhlukna. Ieu hukumna mustahil. Dina sifat sama basorna Allah. Allah kasifatan ku sifat sama. Wa huwa samiul basir. Sama hartina Allah maha ngadangu. Al-basir zat Allah maha ningali. Ilmu zat Allah maha uninga. Sifat sama jeung basor Allah sasaranana kana sakabeh perkara nu maujud. Sakabeh barang anu maujud anu aya, rek barang mungkinul wujud barang nu kongang ayana, oge wajibul wujud perkara anu pasti ayana seperti zat Allah jeung sifatna nu wajib. Ieu sadayana kadangu ku sifat sama anjeunna jeung katingali ku sifat basor anjeunna. Jadi maha ngadangu zat Allah jeung maha ningali zat Allah teh lain ngan ukur kana perkara anu mungkinul wujud wae. Barang anu wajibul wujud sifat anu wajib ayana di zat anjeunna jeung sifat anu kongang ayana di anjeunna
ieu sadayana kadangu jeung katingali ku sifat sama basor anjeunna. Komodo ieu kana barang anu mungkinul wujud. Ari barang mungkinul wujud teh makhluk teh. Timimiti langit bumi katut saeusina. Oge aras kolam lauhil mahfud ieu kalebetkeun barang mungkinul wujud sabab diawali asana eueuh heula. Barang cieunnan ngan peda wajib ditekadkeun urusan surga neraka sok sanajan mungkinul wujud moal rusak. Beda jeung langit bumi katut saeusina ieu mah bakal mengalami kehancuran. Kullu nafsin za'iqatul maut atawa wa kullu syai'in halikun ila wajhah. Sakabeh perkara anu mungkinul wujud pasti bakal ditungtungan ku kehancuran. Allah nu ngadamelna, Allah nu maha uninga kana sakabeh barang anu mungkinul wujud. Taceuk di dieu al haqqu laisa bimahjubin. Zat Allah moal tiasa dihalang. Hartina sakabeh makhluk ciptaan anjeunna ku Allah sadayana kauninga ku sifat ilmu sama jeung basor. Wa huwas samiul basir, zat Allah as-sami anu ngadangu, al basir zat Allah anu maha ningali. Jadi moal aya hiji perkara nu matak ngahalang ka zat Allah sehingga Allah teu uninga kana barang anu mungkin wujud. Termasuk kereteg hate manusia sadayana ku Allah kauninga. Pamajikan manu kerek digireun can karuhan apaleun naon nu dikeretegkeun ku hate salaki. Tara kitu. Tapi Allah ya'lamu sirra wal alaniyah. Allah uninga kana perkara anu rahasia nu disebutkeun dina hate. Sadayana kaboleker ku sifat sama jeung basorna saha Allah. Wa innamal mahjuba, pastina nu sok dihijab dihalang eta anta anjeun. Dihijab anin nadri tina ningali napanon hate ilaihi kasaha ka Allah. Pastina nu sok dihalang mah lain Allah. Anta anjeun anin nadri ilaihi tina ningali napanon hate anjeun ilaihi kasaha ka Allah. Eta mah dihijab. Naon panghijabna panon ati anjeun nepi ka teu bisa nempo zat Allah. Padahal tanda-tanda kekuasaan zat Allah sakitu seueurna. Jawabna nu ngahijab kana panon ati anjeun nepi ka hate anjeun teu sanggup ningali zat Allah. Ieu teh gara-gara hate reuteum ku makhluk. Gara kitu. Gara-gara hate kotor. Padahal dada melalana merat. Nah
kumaha jadi pohon kanu nyieun perti urang meja teh geus karuhan ngagoler aya hareupeun urang malah katingali ku panon dohir ari sakudu nama panon hate mah sing eling jeung sing inget kanu nyieunna leres kitu satiap red ningali kana meja panon hate mah sing malata saha nu nyieun eta naon meja tapi geuning ari hate urang mah macet tereukeun tepi panon dohir nempo meja hate ge nempo naon we geus teu inget saha nu nyieunna da eta jadi hate teh kahijab ku makhluk nepi ka teu sanggup hate urang malatas ka zat Allah nu nyieunna da ieu ikhla ni alal kawan kaetaro wa guddo torfal qalbi an siwa dina makala anu sanes ikhla ni alal kawan porosotkeun tina hate ni alal kawan makhluk anu hina alabatan senal capit jadi makhluk teh disarupakeun kana senal naon capit dina pada eueuh harga supaya naon pangna diporosotkeun makhluk tina hate ulah reuteung kaetaro supaya panon ati anjeun tiasa ningali zat saha dat Allah wa guddo torfal qalbi an siwah peureumkeun panon hate anjeun tong dipake nempo saha makhluk esentau lamun hiji lalaki keur kaelang-elangan ku hiji awewe aya paribasa geuning ti peuting ngaji imriti ti beulang ngaji yakulu ti peuting ka impi-impi ti beurang asa mimelu liwat urang teh ka hareupeun imahna nyampak aya samping keur dipoe aya sampingna keur kumaha ari panon dohir molotot kana sampingna nah ari panon hate mamalatas kanu bogana benar bisa kitu henteu nepi ka geus teu ka Bandungan we rerengna samping lantaran panon ati malatas kanu bisa usul tadala kakak bogoh malen komo lamun pamajikan ninggalkeun maot leuwih di heula kakara saminggu ditinggalkeun ku pun bojo teh dina hiji waktu sampingna dipoe hareupeun imah bareng red katingali ku panon dohir samping pun bojo anu pupus teh katingali dina naon dina sampayan cik panon hate ka mana malatas ka almarhumah nepi ka geus teu kadeuleu ku panon hate rerengna samping lantaran panon hate malatas kanu kagungan nepi ka panon jadi reumay ceuri malah digero mamah nya kitu len samping disebut naon mama kenapa seperti itu lantaran panon ati mah malatas kanu bogana sehingga geus teu ka Bandungan ku panon hate rerengna samping nu dipoe
Tayana mantak naon numpatkeun ka Gusti Allah. Setiap red panon dohir ningali afal Allah dijieran Allah kaya ning langit bumi katur salesina panon hate mah simparat kadat Allah nu nyieunna. Tong macet nempo makhlukungkul. Nyalen. Apalah yang duruna ilal ibili kaifa hulikot. Jadi na Al-Quran geus aya. Seolah-olah cek Allah teh tenyok ta onta jieunnan kami. Ami panon ati anjeun parat eling ka saha? Ka kami. Ulah panon dohir neuleuh onta, panon batin ge nempo onta. Maneg eta teu parat ka sahana? Ka Allah. Apalah yang duruna ilal ibili kaifa hulikot. Penting napal badia kudu capakuran onta. Dada melan saha Allah amih parat panon hate eling kazat Allah nu ngadamelna. Mantak diparentahkeun jelema kudu daek tafakur. Ada gitu. Ari tafakur teh lain ngalamun kade. Wa ilat samai kaifa rupiatuh tanah. Tingali langit sakitu nang tawingna bari lega teu make tihang teu make sisiku geuning reug-reug paguh. Jaba di langit teh baranang bintang aya bulan aya matahari berjalan di atas relna masing-masing. Panon dohir ningali langit panon ati sing parat ka zat Allah anu nyiptakeun nana. Amih naon pazakir amih hate anjeun eling ka saha? Ka Allah. Diajar kudu kitu. Wa ilal jibali kaifa nusibat ceuk Allah tenyo ku anjeun tu gunung. Kaifa nusibat kumaha tata carana pangna gunung ku kami ditancepkeun. Wa ilal ardi kaifa sudihat tingali ieu jagat bumi sakilegana ngampat. Kaifa sudihat kumaha tata carana ieu bumi ku kami Allah diamparkeun. Kadituna eta ayat pazakir amih naon amih eling. Osok urang rura tereret tingali makhluk Allah tuluy hate zikir ka Allah. Manegnya tapal badieu kelemahan urang teh ya. Matak jelema ulah boga rasa diri alus, ulah baga rasa diri hebat. Urang teh meureun kakara nepi kana pangkat naonnya ya teh. Pangkat mubtadiin. Masih kena hirup teh diajar. Ibadah diajar kene. Ya, sanepi kana darajat arifin jelema anu mampu husul ati ka saha? Ka Allah. Mantak hate teh riweuh. Loba ka bingung, loba ka susah, loba ka sieun. Tah nu mantak jadi panghalang kana hate urang teh eta. Sabab nu dipikirkeun ku urang siang dan malam ngan ukur syahwatul batni jeung syahwatul farji. Beres kita syahwatul batni nu dipikirkeun ku urang teh beurang jeung penting iwati makan dan minum. Sieun teu dahar, sieun teu seubeuh, sieun teu make. Eta we wungkul ngaranna teh syahwatul batni akhlak sato eta teh nyalen
Dan dipikirkeun ku sato manganu keur madang we jeung nginum lain. Osok sato mikirkeun nasibna agama. Parah. Nu dipikirkeun ku sato mah keur ti mana isuk madang. Ta ieu teh matak jadi panghalang kana hate. Lamun umat Islam selalu yang dipikirkan siang dan malam ngan ukur syahwatul batni jeung syahwatul farji bahaya. Ieu ahlak-ahlak sato syahwatul batni nu dipentingkeun urusan beuteung sieun teu dahar sieun teu nginum sieun teu make. Syahwatul farji nu dipikirkeun barang penting kudu kasaha uing boga pamajikan nu geulis. Nya lain. Mun geus boga kudu kasaha uing nyanu. Ari paomongan uing nyandung teh sunah Rasul bener lain. Tapi sakara alasan mungku dan nu dipilih ge nu geulis. Eta mah lain sunah Rasul, sunah kontol. Nyalen teh syahwat sato ieu nu jadi panghalang kana hate anjeun tina bisa wusul ati ka saha ka Allah. Tuluy ka dieu nafsu setan deui. Naon nafsu setan anu matak jadi panghalang kana hate? Nepi ka hate teu bisa usul ka Allah, teu bisa tepi. Nafsu setan takabur. Nyalen aba wastakbaro wa kana minal geuning setan baheula ku Allah kita sujud ka Nabi Adam. Sabab Adam ku Allah diangkat sebagai khalifatullah fil ardi. Diangkat sebagai penguasa di bumi. Pasjudu li Adama pasajadu kabeh illa saha iblis. Kunaon pangna iblis teu daek sujud ka Nabi Adam padahal dipitah ku saha aba wastak ta dina hate aya panyakit takabur. Hasud takabur naon deui ujub riya tayeu teh matak jadi panghalang kana hate tina bisa tepina ati eling ka saha ka Allah. Nu matak ari ilmu tasawuf teh geuning hiji ilmu paragi ngabersihan panyakit hate jeung kokotor hate. Ami naon? Ami hate urang caang bisa tepi ka saha ka Allah. Ihla ni alal kaon kaetaro porosotkeun tina hate. Foto-foto makhluk anu raweuy dina hate supaya kaepa tarohu supaya panon ati anjeun tiasa ningali Allah. Banganya keun ceuk urang teh ari ngaji makana ilmu tasawuf apal-apal yang diri teh geuning jeblong, diri teh kotor. Can bisa hate parat gusul tepi ka saha paingan urang ngadoa osok meureun doana teh ku Allah teu dinaon teu didangu ulah nyalahkeun Allah kade. Wallahu la yuhlibul mi'adzat. Allah tara nyulayaan tina janji. Allah geus janji setiap jelema ngadoa pasti ku aing Allah bakal diijabah. Ud'uni astajib lakum. Geuning uing hayo ngaduk-duk doa tiap tas salat salat karasa ijabahna. Tong nyalahkeun saha?
salahkeun diri pribadi, kotor hate. Ada gitu. Kotor naon? Hate. Ngadoana bari malabu. Ngadoana can bersih hate. Nabi Musa alaihissalam dipanggil ku Allah ke gunung Tursina. Rek nampi kalamadlul. Hari kalamadlul teh dawuh Allah nu teu aya mimiti, teu aya tungtung, teu aya sora, teu aya aksara. Karana kalam naon? Madlul. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu lil jabal qala lantaroni qala arini cek Nabi Musa qala lantaroni walakin inzur ilal jabal eta Nabi Musa ngadangukeun cepilna ku Allah dibuka hijab. Tapi kacepil Nabi Musa anu biasa sok dianggo ngadangu soanten hari tama mampu ngadangu kalamadlul. Kalamadlul teh dawuh Allah nu teu aya sora, teu aya aksara, teu aya mimiti, teu aya tung. Ngan harita cepil Nabi Musa ku Allah dibuka hijab nepi ka mampu ngadangu kalamadlul. Saking ku indahna soanten kalamadlul nu kadangu ku Nabi Musa nepi ka Nabi Musa nyaur Rabbi arini anzur ilaika Gusti abdi teh ngadangu kalamadlul dampal Gusti meni indah abdi teh kapelet abdi teh kapengpeongan jika kumaha rupina nu kagungan dawuh geuning uping soanten age masyaallah indah. Nepi ka Nabi Musa arini Gusti cik nemongan ka abdi hoyong terang. Kumaha ceuk Allah lantaroni Musa anjeun moal bisa nenyo ka kami ayeuna di dunya. Anjeun Musa moal bisa nenjok kami ku panon zahir ayeuna di mana? Di dunia. Walakin ingzur ilal jabal keukeuh jeung keukeuh panasaran mah tenyok tu gunung. Nabi Musa tungkul tuluy tangah red gunung ditingali eueuh. Tidinya Nabi Musa keung jeung sieun sok sieun teh gunung anu tadi sakitu gedena ditinggalkeun. Ieu salah sabias dalil bahwa Allah di dunya ku panon dohir moal biasa kati kali. Ngan wajib ditekadkeun bahwa isukan ahli surga di mana? Di surga. Bakal tiasa ningali zat Allah ku panon anu ieu. Nah Allah na ngajirin kada ieu pengertian. Lain Allah ngajirim nan soca urang isukan ku Allah bakal dibuka naon hijab. Naon hijab teh? Hahalang. Zat Allah na tetep zat muhalafatul lil hawadis. Lain robah ngajangelek atana pi jadi ngajirim lain kade. Allah na tetep zat muhalafatul lil ngan panon ahli surga ku Allah dibuka naon hijab nepi ka mampu ahli surga panona ningali zat Allah anu muhalafa lil hawadis. Sok dina Quran aya wujuhu yauma idzin nadhira ila rabbiha
nadhirah. Wajah-wajah kaum mukminin di sawarga bakal heran jamen terangan, lir ibarat bulan purnama sambil panona ahli surga ningali zat Allah anu muhalafah lil hawa. Kada ya bisa jadi mujasimah. Kaum Bani Israel pernah ke Nabi Musa minta supaya Allah nemongan. Kumana Qur'ana? Lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Musa, bener-bener teuing mah anjeun ngajak uing supaya nyembah Allah. Coba penta ku anjeun. Kaula muarek iman karena omongan anjeun Musa satungtung Allah can nemongan can kadeuleu hatta narallahu jahratan. Kami hayang nenyo heula agat Allah bari gular goler kadeuleu ku mata. Saeta kaum Nabi kalamun geus kadeuleu pangeran anjeun ku kami kakara kami arek naon iman. Kumaha jawaban ti Allah? Kalau disamar naon geledeg. Akhirna kaum Nabi Musa kaum Bani Israel kulantaran menta supaya Allah nemongan. Di mana geus kadeuleu gular gore Allah pangeran anjeun Musa kakara kami rek iman. Jawaban ti Allah datang geledeg. Akhirna kaum Nabi Musa anu kalapir paeh disamar naon ta. Tanu mawi di dieu wa innamal mahjub anta anin nadri ilai nu dihalang mah panon hate anjeun ilahi ka saha ka Allah. Dari kudu kadeuleu panon dohir moal tiasa ngan panon ati anjeun sing parat sing tepi sing eling ka saha ka Allah. Sanyana mah para ibu para bapak sadayana lamun jelema hirup di alam dunya geus bisa musahadah. Ari ngaran makom musyahadah teh satiap panon dohir ningali dadamalan Allah hate nyaksi kana ayana saha Allah. Ieu ngaranna makom musyahadah. Lamun jelema geus tepi kana makom musyahadah, makhluk bakal mengikuti. Makhluk bakal mengikutimu. Al-kaunu ma'aka intas hada. Makhluk bakal mengikutimu intas hada lamun hate anjeun geus bisa musyahadah ka saha ka Allah. Jadi makhluk bakal nuturkeun urang asal urangna geus mampu musyahadah jeung saha jeung Allah. Al-kaunu ma'aka makhluk bakal mengikutimu intas hada mun hate anjeun geus bisa musyahadah. Anta ma'al kaun anjeun bakal mengikuti makhluk ilam tashad lamun hate anjeun can bisa musyahadah. Anjeun
bakal mengikuti makhluk capek ente. Sing hartas kade. Anta ma'al kawan, anjeun selalu mengikuti makhluk. Ilam tashad mun hate anjeun can bisa musahadah jeung saha. Ari mengikuti makhluk teh capek. Tapi lamun hate anjeun geus bisa musahadah, al kaunu ma'aka makhluk mengikuti urang. Dawabu urang jeung sahana jeung bogana. Laras itu. Taya teh jimat kadaya. Jang kiai, jang pengusaha, jang tukang dagang, jang saha bae. Lamun hayang dituturkeun ku makhluk, titip hate sing bisa musahadah ka saha? Ka Allah. Teu kudu capek. Tapi satungtung hate can bisa musahadah ka Allah. Wayahna urang kudu mengikuti makhluk. Nya. Tadi tengahna aya dina halaman 28. Anta ma'al akwan. Gurak. Malam tashhad al mukawwin. Faida syahadatahu kanatil akwan ma'aka. Anta ma'al akwan, anjeun bakal mengikuti akwan makhluk. Malam tashhad salagi hate anjeun can bisa musahadah. Al mukawin ka makhluk. Al mukawin ka Allah. Ngan faida syahadatahu di mana anjeun ge bisa musahadahu ka Allah kanatil akwan bukti makhluk eta ma'aka menyertai anjeun. Artas. Jadi lamun kitu hate kudu wawuh jeung saha? Jeung Allah jeung nu bogana amih makhluk mengikuti urang. Ngan lamun hate angang jeung Allah jeung nu bogana urang ripu kudu nutur-nutur saha makhluk. Laras. Aduh. Banganya sok ayeuna mah saksian ku ibu ku bapak para waliullah. Para waliullah baheula pupusna taun sabaraha. Ketika ayeuna teureun-eureun ngaleut jelema ziarah ka makom aulia sanajan jauh teu boleh dijugjug anggang teu boleh datang siang dan malam ngaleut jelema ziarah ka makom aulia naon aya naon tah di aulia kerju menengna anjeuna selalu musahadah ka saha ka Allah nepi ka ku Allah dibere kehidupan anu istimewa ngaranna naon karomah naon cenah waliullah na pupus karomah nama danu Allah teu kabawa pupus terus kitu al-kaunu ma'aka makhluk selalu menyertaimu intas hada al-mukawwin lamun hate anjeun geus bisa musahadah jeung mukawwin sa mukawwin teh zat Allah ditaluturkeun waliullah mah ku jelema dijarugjug belaan hayang papanggih. Ia makhluk-makhluk ayo sangat berharga di hadapan Allah. Dunia satungtung aya keneh aya wali abdal. Ngan moal aya nu apal siapa wali abdal itu. La ya'riful waliya illal waliyu. Moal aya jelema nu apal saha wali kajaba wali deui. Laras
Ya ajaran tasawuf kada penting kurang ngaji. Sabab hukumna fardu ain. Hari Islam teh aya 3 ilmu dina Islam anu hukumna fardu ain. Mun teu ngaji hukumna doraka. Jadi ulang haja-haja urang nyieun pidorakaeun. Hiji ilmu tauhid, kadua ilmu fikih, katilu ilmu tasawuf. 3 ilmu ieu hukumna diajibna fardu ain. Urusan bisa urusan ngarti eta madumin aturan saha Allah. Urang mah wajibna naonana ngajina. Naon cenah? Kada bisa katipu ku omongan jelema ngaji we ngaji. Aya ge teu kaamalkeun. Ieu harewe setan kade. Wajibna ge tolabul ilmi. Bisa jeung teu bisa itu urusan madumin, urusan saha? Allah. Cuparkeun kewajiban kade. Ilmu tauhid jalan pikeun meresan akidah. Ilmu fikih jalan pikeun meresan urusan ibadah, munakahat, muamalat, jinayat. Ngan jinayat mah macet teu bisa berlaku di negara urang kade. Ulah dipaksakeun. Nu berlaku mah urusan ibadah, urusan muamalat, urusan munakahat, urusan ibadah haji, zakat kayak berjalan. Ngan urusan jinayat ieu mah moal berlaku. Satungtung nagarana mungeun. Pada gitu. Katilu ilmu tasawuf kade. Ieu mah janga bersihan kokotor dina hate. Anu matak ngahalang kana hate dina bisa wusul ka saha? Ka ilmu akhlak. Tiru-tiruanana kade kudu diamalkeun ieu. Man tasawwafa bila tapakuhin. Sajelema anu make ajaran tasawuf tapi teu make ajaran fikih tazandaqo. Disebutna teh kafir cindik. Ngaleungitkeun syariat. Man tapakuha bila tasawufin tapasako. Jelema mikih tapi teu make ajaran tasawuf. Pasek jeung tasawuf. Jadi dua-duana kade etilu. Ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Ami jejeg. Tak iya tilu ilmu hukumna baru naon? Ain. Oh, sukan orang tamatkeun. Jadi ringkasna pentingna hate urang bersih tina kokotor kamahlukan supaya hate urang bisa usul, bisa tepi, eling kasaha ka Allah. Ulah macet, ulah mandeg semet makhluk. Allah nyieun langit jeung nyieun bumi teh dalil ciri supaya tepi eling kasaha ka Allah. Da aya batur mah geus teu butuh kana ciri. Nyaleun. Nyaeta nu tadi. Jelema-jelema nu geus usul atina ka Allah mah geus teu perlu ciri. Nganjang urang tah supaya hati bisa tepi ke Allah setiap panon dohir red ningali makhluk hati
teh masing eling kasahana ka Allah ulah macet sempat nempo makhluk gitu. Amin kenging kaberkahan di saha di Allah. Mudah-mudahan aya manfaat. Hasbi Rabbi Jallallah alal hadi la ilaha illallah hasbi Rabbi ma fi qalbi ghairullah alal hadi la ilaha illallah ya Rabbi bil balligh maqam waghfir lana ma Allah huwal habibul ladzi syafa'atuhu liminal awali Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.